Qala al-muallifu hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Khususon Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala anhu, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sareng ngadau saha Abdullah bin Hanifin Abdullah bin Hanif al-Intaqi anu bangsa Intaqi itu Abdullah bin Hanif yaqulu ngadau saha Allahu Gusti Allah ya abdihi ka hambana Allah yaumal kiamati dina poe kiamat. Idal tamasa di mana-mana nyupri sawaba amalihi kana ganjaran amal itu abdun. Idal tamasa di mana-mana nyupri jalma sawaba amalihi kana ganjaran amalna jalma. Alam nu ajil nah henteu gegancangan kaula laka ka anjeun sawaba kana ganjaran anjeun. Alam nuasi nah henteu ngajembarkeun kaula laka ka anjeun fil majalisi di pirang-pirang majelis. Alam takun nah teu kabuktosan anjeun al mar'asa eta anu eta sira eta pala fi dunya ka dina dunya anjeun. Alam nurahis nah henteu ngamurahkeun kaula bai'aka kana ngajual anjeun wasyiro ka sareng kana meuli anjeun. Alam takun nah teu kabuktosan anjeun mislah hada eta saperti ieu wa asbahi sareng pirang-pirang bangsana itu da. Wakila sareng dicarioskeun li bandil hukama'i kasapalihna hukama. Mandil mukhlisu tegesna lafad mandil mukhlisu man eta saha jalma al mukhlisu ari jalma nu ikhlas. Qala nyarios itu bandul hukama al mukhlisu ari jalma nu ikhlas alladzi eta jalma yaktumu nyumputkeun itu alladi hasanatihi kana pirang-pirang kasayanana itu alladi kama yaktumu saperti yen nyumputkeun itu alladi sayiati kana pirang-pirang kagorenganana itu alladi. Wakila sareng dicarioskeun libadihim kasapalihna hukama naon magoyatul ikhlasi lafad magoyatul ikhlasi maeta naon perkara goyatul ikhlasi ari panutupna ikhlas atawa tungtungna ikhlas. Qala nyarios itu ba'dul hukama alla tuhibba kana lafad alla tuhibba yen henteu resep anjeun mahmadatan nasi kana pujian manusia kana pujian jalma. Wakila sareng dicarioskeun li Dhinnuni ka Syekh Dhinnun al Misri anu bangsa Misri. Mata yu'lamu rajulu annahu mata iraha yu'lamu diuningakeun saha ar-rajulu pameget annahu kana saektosna itu rajul min sufwatillahi eta tetep tina sapalihna pirang-pirang kadeheusna Allah ta'ala barina mahaluhur Allah. Yani ngamaksud itu qail min khawasihi tina sapalihna kadeheusna Allah alladzina tegesna jalma-jalma istofa anu milih hum ka itu alladzina saha Allahu Gusti Allah ta'ala barina mahaluhur Allah. Qala nyarios itu Dhinnun yurapu dzalika yurapu diuningakeun naon dalika itu rajul min khawasihi
min khawasihi rajul min khawasihi bi arbaati asya'a ku opat pirang-pirang perkara. Idza khala'a tegasna kahiji di mana-mana ngalaan itu rajul arrohata kana kasenangan yani ngamaksud itu dinnun tarokan ninggalkeun itu rajul arrohata kana kasenangan wa anto sareng maparinkeun itu rajul minal maujudi tina anu aya yani ngamaksud itu dinnun yu'ti mikeun itu rajul minal qalili tina anu salib alladzi anu indahu tetep itu alladzi di itu rajul wahabba sareng mikarasep itu rajul syukutul manzilati kana ragragna kapangkatan wastawat sareng sarua indahu di itu rajul naon al mahmadatu pujian wal madzamatu sareng panyacan. Udruwiyah sareng diriwayatkeun sareng parantos diriwayatkeun an Adi bin Hatimin nabi desa Adi bin Hatim at-Ta'i an bangsa Ta'i itu Adi bin Hatim ar-Rasulillah nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon andau sayaktusna itu Rasul qala eta ngadawuh itu Rasul yumaru diparentah sahabi unasin pirang-pirang manusia minan nasin tetap itu unas di manusia yaumal kiamati dina poe kiamat ilal jannati ka surga hatta ida danau dugi ka deket itu unas dugi ka dimana-mana deket itu unas min hati itu jannah wastan syaku sarang nambe itu unas ro'ya hataha kana sesengitan anak itu jannah wa nadharu sareng ningali itu unas ila kusuriha kana pirang-pirang gedong na itu jannah wa ilama sareng kana perkara aada nyawiskeun saha Allah Gusti Allah di ahliha ka ahlina itu jannah nudu diundang nudu dipanggil itu nas anu seribuan karena saya tosna kalakuan sareng tingkah isripu kudu mengkol kenaran jen sadaya ka itu nas an hati itu jannah la nasiba teu aya bagian eta maujud lahum pikeun itu unas biha di itu jannah fayarjiuna mangka baralik itu unas bihasrotin kalawan hanjaka wa nadamatin sareng prihatin ma roja'an teu balik saha al awaluna pirang-pirang jalma nu teh heula sadayana wal akhiruna sareng jalma anu panderi sadayana dimisliha kalawan misilna itu nadama fayaquluna mangka ngucap itu nas ya rabbana law adkhaltana kana lafaz ya rabbana law adkhaltana ya rabbana hei pangeran urang sadayana law adkhaltana lamun ngalebetkeun gustina ka urang sadayana annaru kana neraka qabla anturiya dina sulmeh yen ningali gusti na ka urang sadayana maka na perkara aroita ningali gustina ka urang sadayana min sawabi ma tina ganjaran perkara tak data nyawiskeun gusti hu kana itu mah li auliya ika ka pirang-pirang kakasih gusti fayaqulu mangka ngadawuh sa Allah taala aradtu ngarepkeun kaula bikum ka aranjeun dalika kana itu kejadian teh nu tadi kuntum mangka kabuktosan aranjeun ida khalautum di mana-mana nyepen aranjeun sadaya baruztumu mangka nembongkeun aranjeun sadaya ni ka kaula bil altoimi kalawan pirang-pirang anu barangga wa idza lakitum sareng di mana-mana manggihan aranjeun sadaya annasa kan jalma-jalma ka manusa
laki itu mangka manggihan aranjeun sadaya humpa itu nas mubiti nambari anu DP sadaya. Yani maksud Allah mutawadiin anu DP bari anu DP sadaya. Turauna nembongkeun aranjeun sadaya tawaria aranjeun sadaya annasa ka manusia biamalikum kana pirang-pirang amal aranjeun ila kama bari ngabedaan perkara dan tawi ngalipatkeun alaihi kana itu makna kulubukum pirang-pirang hate aranjeun habdum mangka mere aranjeun sadaya annasa ka manusia walam tahabu sareng teu mere walam tahabu bari temere aranjeun sadaya ni kakaula wajlaltum sareng ngagungkeun aranjeun sadaya annasa ka manusia walam tujilu bari ngagungkeun aranjeun sadaya ni kakaula wataraktum sareng ninggalkeun aranjeun sadaya linnasi karana jalma-jalma walam tatruku bari nate ninggalkeun aranjeun sadaya li karana kaula fal yauma mangka dina hiji poe udziku mere rasa kaula ka aranjeun alima ikobi kana banget siksa na kaula ma'ama saratana perkara haram tu ngaharamkeun kaula ka aranjeun min jazili sawabitina gede na ganjaran kaula warwiya sareng parantos diriwayatkeun warwiya sareng parantos diriwayatkeun ani Ibnu Abbas nampi ti Abbas dia muga ngariduan insyaallah Gusti Allah anhu kaitu Abbas ar-Rasulillah nampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon annau saetusna itu Rasul qala itu ngadawu itu Rasul lamma khalaqa dina samang-samang nyiptakeun saha Allah Ta'ala jannata adnin kana surga adn khalaqa mangka nyiptakeun Allah fiha di itu jannah maka na perkara la ainun teu ari soca ra'at eta ningali itu ain wala udunun sareng teu ari cepir sami eta nguping itu udun wala khotoro sareng teu aya kareteg atawa teu karetegkeun itu ma ala qalbi basyarin kana hatena jalma sumakola salajeng ngadawu itu Allah laha kaitu jannah takalami kudu ngomong anjeun faqalat mangka ngucap itu jannah qad aflahal mu'minuna kana lafal qad aflahal mu'minuna qad aflahnya tabagja sahal mu'minul jalma iman sadayan salah satan kalawan tilu balikan cuma qala salajeng ngucap itu jannah inni haramun ala kulli bakhilin munafiqin kana lafal inni haramun ala kulli bakhilin munafiqin ini saya kasna kaula haramun eta haram kaula ala kulli bakhilin ngasaban-saban jalma anu korek munafiqin sareng jalma anu munafik Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa hadaka la syarika laka wa atubu ilaik.